ulah burit-burit teuing sia mah. Aing ke dicarekan deui ku indung sia. Bae sia ieu lah. Heuh, siapa teh itu buah naon? Gitu lu gitu. Hah? Nang Kawalanda eta mah. Anjing sia teh disakolakeun goblok. Naon? Nu kitu mah sirsak di mana-mana ge. Masih para radu cungur nyebut aing teh sakola. Geus puguh nu kitu mah nang Kawalanda nah sirsak naon sia teh? Ih, sia mah di mana-mana ge nu kitu mah sirsak, cungur. Nang Kawalanda Sirsak ai sia teu beunang pisan di bejaan. Nah iya. Puguh nu kitu mah nang Kawalanda. Sia mah tara ulinnya, ulina teh jauh. Sia nu tara ulin cungur. Sia anjing. Nu kitu mah sirsak lain nang Kawalanda. Nang Kawalanda nu kitu mah. Astagfirullah tuh, tangkalna ge sirsak. Nang Kawalanda. Ih, sia mah sok keras babatok. Puguh nu kitu teh sirsak. Nang Kawalanda oding nah sia teh sing ek diriungkeun jeung RT RW ge eta mah nang Kawalanda. Sirsak ge nu kitu mah. Nang Kawalanda. Sirsak di mana-mana ge nu kitu mah. Ai sia tara beunang pisan di bejaan. Ai sia aya ku keukeuh nu kitu sirsak. Nya sirsak nu kitu mah. Nang Lajeng Kawalanda. saha nang Kawalanda? Saya percaya. Hanteu.